Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring kenalkan nami abdi Alika Nazwa Priliana ti kelas 10 manajemen logistik B. Dinten ieu abdi bade maca sajak nu temana nyaeta hirup di lembur. Di lembur nu hejo ku pare. Angin ngagelebuk nyium sengit tanah basah. Manuk nembang di dahan kai. Ngahibur peting anu sepi ku purnama. Urang lembur hirup sauyunan. Babarengan dina susah jeung bungah. Taya anu sombong, taya anu nyombong. Sadayana silih rojong, silih pikanyaah. Hirup mah teu kudu mewah, nu penting hate teu goreng. Lamun urang bisa ngahampura, tangtu dunya karasa jembar jeung herang. Sakitu maca sajak ti abdi, mugi waler sadayana resep kana sajak anu ku abdi diwacakeun. Hatur nuhun. You got me jumping like